Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Mang Cepot di dieu. Ayeuna Mang Cepot teh ngarasa prihatin pisan ku alam dunya ayeuna ku ayana wabah virus corona. Tapi urang kudu bisa tawakal, kalayan doa dipanjatkeun ka Gusti Allah anu Maha Kawasa. Salian teu kitu, urang kudu bisa usaha sorangan, nyaeta kudu daek babersih. Ngabersihan diri, ngabersihan awak, ngabersihan lingkungan. Jeung yeuh omat yeuh kanu aya nu di kararota. Omat ulah wa kabaralik ka lembur lamun andika nyaah ka kulawarga salira. Tapi lamun geus kagok maneh geus aya di lembur, nu barang jol kakara jol ti kota. Omat cicing heula di imah salama 14 poe mah. Ulah ka mamana omat, ulah ka mamana. Keur mutus persebaran virus corona eta. Omat ulah ka mamana. Cicing di imah, cicing di imah alias stay at home. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.